Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, lajeng encing pamiarsa. Dua warta anu parantos dugi dina meja redaksi ti TV News sejak kasanggakeun dina pidangan Warta Basa Sunda. Edisi Minggu 31 Januari 2021. Tepangkeun namisim abdi lasangita sikit seja ngadugikeun warta selengkapna. Dina usum hujan ieu, seueur patani ngareluhkeun yen hasil anu kahoantal sareng dampak tina sababaraha harga pokok anu leurehna marajeng. Salah sahijina hargi cabe. Saperto salah sahiji masyarakat anu ngareluh hargi cabe di Pasar Ciranjang, Jawa Barat. Sababaraha penjual yen bakal aya karugian dina paningkatan hargi cabe kusabab pangurangan anu ngagaleuh sareng kualitas cabe anu awon. Saterasna ayeuna urang dihubungkeun sareng tim anu parantos aya di lokasi. Hatur nuhun Elsa, ayeuna abdi parantos di lokasi Pasar Ciranjang. Ayeuna abdi nuju sareng salah sahiji pedagang sayur-sayuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha? Waalaikumsalam warahmatullahi. Manawi kumaha tanggapan Bapak ngeunaan naikna harga cabe? Bapak selaku pedagang mah naikkeun harga cabe teh mata ngarugikeun seueur segi anu awon kualitas rendah jaba stokna terbatas. Manawi kumaha harapan Bapak kapayuna ngeunaan naikna harga cabe? Ya mudah-mudahan hari sayuran khusus na cabe sareng enggal turun deui kangge pamarintah sing aya parantosan. Mun Bapak nuhun. Eta salah sahiji tanggapan ti pedagang Pasar Ciranjang ngeunaan naikna harga cabe. Urang ulikeun di ka studio. Menteri Pertanian serta Acana nyatakeun yen bade aya panen cabe dina kaping 10 Juli di sababaraha pusat produksi. Ayeuna abdi parantos tersambung sareng Bapak Menteri Pertanian. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dupi ayeuna teh Pak, masyarakat nuju gempar ku perkawis hargi cabe. Nah, kumaha tanggapan Bapak perkawis hargi cabe ti sora rakyat? Ya, insyaallah kin kaping 10 Juli bade diayakeun panen di pusat pabrik cabe. Ya upami panen lumangsung panginten insyaallah hargi cabe teh bakal normal deui. Teras tindakan naon deui anu bade dilakukan ku Bapak? Insyaallah panginten bade ngalaksanakeun antisipasi dina ngagunakeun olahan cabe garing di pusat pabrik cabe. Salajengna warta dinten ayeuna urang tutup ku hiji tempat wangunan paninggalan Walanda nu utuh keneh dugi ka ayeuna. Anu sok dijantenkeun tempat fotoan ku para rumaja nyaeta anu katelahna sasak luhur nu aya di perbatasan Cibarengkok sareng Jatisari Bojong Picung. Di wewengkon antara desa Jatisari sareng desa Cibarengkok aya hiji sasak anu katelahna sasak luhur. Eta sasak nepungkeun wahangan Ciranjang. Kapungkurna eta sasak teh diwangun ku urang Walanda. Biasana nu daratang ka ieu tempat teh sok dianggo pepatoan sabab ningali kaendahan alamna. Ku alatan kaendahan sareng pasawahan sareng muncratna cai upami caina nuju ageng katambi biruna langit. Ieu tempat teu acan kantos pisan direbi-rebi. Ieu ngaboktoskeun yen sasak luhur teh gaduh kaendahan anu alami keneh. Enakeun tempatna biasa dianggo fotoan geus sae hasilna pokona
kena alami jangan Oh. omong saya Tempat di dieu teh enakeun. Mun bulan puasa mah sok diarang ngabuburit, sok narongkrong di darieu. Mun caina nuju Ageung mah kete si cai teh bakal mudah di sesak nu itu teh. Nya enakeun we para petani masuk dianggon lingis. Dina mangsa kiwari sababaraha tahun kapengker eta sasak janten rame ku sabab dianggo sararoting para artis pikeun ngadamel sinetron anu judulna Rindu Suara Azan usok ditayangkeun dina stasiun TV swasta. Masyarakat sabudaranana kacida ngaraos reueus sabab masyarakat didinya sok rajin ningali jalana syuting para artis teh. Ngan hanya kal ku alatan kajadian wabah COVID-19 eta syuting teh kapaksa dilerenkeun bilih tiasa ngajantenkeun nularna eta wabah COVID-19. Nu antukna di sasaluhur ayeuna janten sepi deui. Mudah-mudahan we kapayuna upami COVID-19 tos teu aya baris dianggo deui ku aset perfilman. Mun laras di dieu teh kantos dijantenkeun tempat lokasi syuting. Ya, alhamdulillah salakuargi di dieu ngarasa bunga ku ayana syuting. Kumargi panginten ieu tempat saking endahna mantak dijantenkeun lokasi syuting ku para artis. Pamirsa dinten ieu urang cekapkeun dugi ka dieu. Aya saur teu sepuh urang tina kiwari ngajik nu bihari seja ayeuna sim kuring jaga. Sim abdi Elsa Anggita seja amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hatur nuhun Bapak tindakan naon deui anu bade dilakukeun ku Bapak Bade ada cilokna. hatur nuhun ka Elsa ayeuna abi parantos di lokasi pasar Ciranjang ayeuna abi ayeuna Bapak pun ngawangan Menteri Pertanian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang di kelompok hiji bahasa Sunda ngaturkeun nuhun panutos nyaksikeun. Hapunten bilih aya kalepatan dinu cariosan atawa dinu perilaku. Hapunten anu Hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.